Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buar munggaran nuklar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pameget istri nulat nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejah silih pikaheman sang-sang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis ngahiji sagagang kembang kaheman sarang deui kembang kadede. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug menangkap perih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna karetas bodas hidup duaan anak king sejang ngotretkeun kereteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wancin nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katuka. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deg dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropok. Para asatidah qori-qoriah mubaligo tokoh agama alim ulama nuku simkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuhu lemur tikawit bapak kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempat merbayaksa reket dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun meuli pulpen pasti keur nulis, lamun nu dagang pasti hayang untung, munu tani pasti hayang hasil, tak ari ibu bapak pangaosan hayang ngaon. Habis hayang pincu. Lamun bapak meuli pulpen keur naon meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun jelema tani kunaon tani pasti hayang hasil. Lamun jelema dagang pasti hayang untung, tah ari ibu jeung bapak pangaosan hayang naon. Habis hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Pulpen wae dibeli teh keur nulis tah ayeuna pertanyaanana lamun geus menang ilmu keur naon? Da teu saeutik jelema baroga ilmu tapi teu bisa ngoncoran hirup sorangan, apakah eta ilmu can jadi oncor matak ilmu teh jawabanana al ilmu nur. Ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa nyoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge ararapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha ibu duit leutik jang motrot wae. Kabeh oge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea malahan cek Quran pisan wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu tapi naha ku urang dilalajoan ustad ge gurger wae. Berarti lamun kitu ilmu teh karek samet apal can jadi amal. Di mana atuh jalma nu bakal menang ilmu hiji syaratna jelema nu bersih hate. Lamun jelema bersih hate bakal kaoncoran katapelan ku eta ilmu. Lamun jelema kotor hate beuki luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku omonganana sabab sumber hate nu kotor. Weh. Kenah ieu ceramah lamun ungeuk euy. Jelema bodoh keur mah hirup bodoh kata mah saban geureuh ka batur komo pinter moal teu ngaleyak batur.
Keur mah hirup sangsara kata mah panasan ku batur, hirup sangsara tudang tuding ka batur, batur beunghar dituding nyegik, batur beunghar majarkeun nuyul. Lamun Allah mele harta ka jelema nu kotor hate sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu adigung ku pangaboka. Mata konsep hirup maju munurna manusia geratanya aya naon na eusi hate sebenarnya. Tah keuna ieu ceramah teh. Mata hakikat hirup nu kudu ku urang dialusan adalah hate. Ibu keur naon baju saragam, tiung saragam, lamun hate teu saragam. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah nu hese menyaragamkeun eusi hate. Poe ayeuna teh ku bapa kalalajoan umat Islam teh kabeh kuduna mah saragam. Lain ukur bajuna, lain ukur kopeahna, lain ukur udengna, lain ukur gamisna. Nu hese mah tah nyaragamkeun eusi hatena. Islam sarua, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, kiblat sarua. Nah habat kudu pasea berarti salahkeun eusi hate nu teu sarua. Weh. Kenah euy loba nu ungeuk euy. Matak hakikat hirup nu kudu ku urang di alusan hate. Sagelis-gelisna awak ibu ke teu kudu gumelis keuna kuruksan. Ejeung teri wae urang teh eleh, teri maot, teri paeh bangkena 25.000. Manusa nu panggelisna maot teuneun di pasar moal aya nu meuli. Matak harga diri manusia lainna pangkat, lainna jabatan, lainna kakayaan, tapi harga diri manusia gumantung eusi hate nu sabenerna. Weh. Matak nu ngaran hakikat hirup mah ieu tah eusi hate. Ibu lalajo kuring. Bandungan ku panon ibu. Da eueuh atuh merek ku ustadeun eueuh demi Allah. Da ngaran ustad mah lain kieu abdi ge apa? Udeng badag gamis ngansar sorban ngagaplek. Lamun ajengan sarupa kitu pan datang teh langsung disambut wilujeng sumping al mukarram. Coba ka urang karek nolol tina mobil juga. Well kuat eueuh assalamualaikum. Berarti jalma teh lalajo bajuna, lalajo jirimna, lalajo jinisna. Padahal jirim jenis wujud bentuk kabeh ge bakal kena kuruksak. Nama ge jeung kudu ngahargaan ku penampilan. Bener Pak? Tamatak hakikat hirup mah gumantung eusi hate. Tuh lalajoan aya hiji tangkal, aya hiji daun rag-rag kadunya moal bisa munian dunya. Tapi lamun daun apa kana panon maka dunya moal katempo. Lamun jelema bersih hate bakal atoh nempo kamajuan batur, bakal atoh nempo kabeungharan batur, bakal atoh nempo kasuksesan batur. Ta eta cirina jelema bersih hate. Ngan lamun kotor hate beuki maju batur, beuki rujit urang nempona. Kunaon eusi hate sabenerna? Weh. Mangga emutan. Tinggal nanya kana awak ibu lamun batur nyen gedong nyeri hulu kunaon? Batur meuli mobil ratug angen kunaon? Batur meuli sawah si eta ngadon muntaber kunaon? Batur meuli motor isukna modar. Ulah nyalahkeun Allah nu nyiksa diri sorangan bongan tah hawa nafsu diri sorangan. Padahal hirup manusia 1000 jelema jeung 1000 takdirna, 1000 jelema jeung 1000 nasibna, 1000 jelema geus 1000 jeung milik-milikna. Tong sok lalajo kana milik batur, milik urang ge barang karuhan. Bener. Oh atuh dari orang mah kumaha. Matak nu ngaran hirup hate nu alus teh hate nu bersih teh hate nu kosong. Ai kosong teh teu boga naon-naon, bapa bisa dibisakeun, bapa alus dialuskeun, bapa daek didaekeun, bapa pinter ge dipinterkeun. Urang tanya saha bapa? Nana gerhana dihargaan ku batur teh sebenarnya lain kuring nu berharga, tapi Allah nutupan kagoreng patutan kuring. Lamun ku Allah dibongkar nana gerhana nu sebenarnya cantang tuh kuring bakal dianggap dina ceramah. Nah setiap manusia bener jeung salah pada boga. Lamun bapak apal salahna kuring cantang tuh bapak bakal daek ngadenge. Bener. Wow. Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat, tapi Allah munian aib ibu. Lamun ku Allah dibongkar aib ibu, hampura moal aya tatangga nu wani ngahormat ibu. Geratanya saha urang sabenerna. Gera balik kana diri entong nyeduh ka langit bisi lamukot kana diri tong ngajul bentang ku asiwu. Desidik moal nepina tong ngorehkeun nu jauh-jauh deketkeun we nu deket bae saha awak urang.
Cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana, gerasok awak bapa jeung awak ibu aya saha. Nah bener ieu pangajian aya Allah nyao. Nah ieu teh pangaosan teh jeung Allah, jawaban Quran pa innallaha ma'ana, saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Kuring hayang nempo mana nu bareng jeung Allah teh mana. Nah jelema nu siksik ngelik sulit ati goreng pucus belang baya, nu kitu mah lain jeung Allah, jeung naon atuh jeung panas hate. Nah gerahana ceramah ayeuna nah jeung Allah tong wakan nyebutkeun kuring jeung Allah. Ulem deui tahun hareup tong dibayar datang moal. Tah ibu teh lain jeung Allah jeung suudon. Lamun kuring ceramah teh dibayar nepi ka teu datang, artina kuring lain jeung Allah jeung naon Pak? Jeung duit. Ayeuna ibu bapak datang ka dieu nah bener jeung Allah teuing. Isuk ayakeun deui pangaosan nu ceramahna kudu ustaz setempat. Nah mungkin jamaah bakal loba sarupa kieu. Berarti ibu teh lain jeung Allah, ayeuna teh jeung naon atuh hayang panggih we jeung urang. Matak jawaban innallaha ma'ana, saha nu aya dina awak urang teh sabenerna lain Allah tapi hawa nafsu sakapeung. Edek tahajud nah jeung Allah lain jeung naon jeung ria. Mana bukti eta meme tahajud geuning status OTW tahajud. Boga kongkorong nah jeung Allah nyao jeung naon atuh kadang-kadang mah keur panas tatangga ieu teh 40 gram dari suami kumaha ceuk tatangga paduli singku garong. Matak jawaban jelema nu bakal salamet adalah innallaha ma'ana, saestuna Allah nu bebarengan jeung urang. Aing ngaran-ngaran Allah bareng jeung urang nah mungkin sifat manusia bakal bijil moal nu aya ge sifat Allah. Ari sifat Allah 88 Asmaul Husna disebutna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim nepi ka ya Sabur. Gerasok hiji we sifat Allah aya napolna awak urang. Ya Rahman ya Rahim Maha welas maha asih. Mana bukti Allah maha welas maha asih? Sagelo-gelona urang, satu balik-balikna urang, satu eceuk-eceukna urang. Allah mah masih kene nawaran ka manusia tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia tong kalangsu dina kagorengan jeung kasalahan. Gera balik ka kami nyiptakeun surga keur jelema nu sok daraek tobat. Artina Allah Rahman Rahim ka manusia. Balik ka awak urang, lamun ngingadepan jelema salah saumur-umur ku urang dituding salah. Maka kudu bisa ngamalum karena ka goreng patutan batur da urang oge osok goreng patut jiga nya gerasok balik kana awak da bapak ge daya ka masjid da ayeuna teh teu da baheula mah keur ngora teu percaya urang ayeuna geus daya ka masjid tok melak cangkeng dina kelek asa aing pang masjidna gera balik gera tanya saha baheula keur ngora nah daek saumur-umur henteu pan Pak. Ayeuna we urang teh daek ka masjid teh geus daek tuluy ngarasa diri pang daekna. Nah, habet jadi sombong padahal daek ayeuna keur ngomean laku lampah baheula nalika keur ngora. Saha urang baheula keur ngora? Da cadu atuh ka masjid. Ayeuna we geus kolot daek soteh. Matak lamun aya jelema kedul ka masjid, lain hak bapa pikeun ngomongkeun, tapi eunteng keur bapa bahwa urang ge ngalaman pernah ngelud juga si eta. Aduh. Nah ibu di jilbab entong para ketangtang para ketengteng teuing kanu teh di jilbab teh di jilbab atuh oi hayang ka neraka bari ibu ge berarti teh ngalaman pan teh di jilbab juga si itu matak paingan cek si itu maneh ayeuna kitu teh baheula mah sarua jeung aing matak hakikat tong coba-coba ngabongkar kasalahan batur sabab batur ge apaleun kasalahan urang lamun urang nyaritakeun kasalahan batur ge moal eureun nyaritakeun kasalahan urang akhirna Islam lain maju salah silih cokelan karena kesalahan masing-masing. Weh. Apan hirup memboga kahaya. Nya ibu bapak teh boga kahaya. Nu tani hayang beunghar, nu dagang hayang untung. Ibu ge hayang beureun salamet bener. Pan aya doana Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah salametkeun abdi dunia akhirat paparin abdi kasayan dunia akhirat. Ieu teh doa atawa keur ngadongeng? Lamun bener doa kudu boga jawaban. Allah jawabanana di akhirat, ta urang manusia jawabanana di alam dunia. Allah nyalametkeun di akhirat ka urang teh lamun urang hayang salamet di dunia bari migawe.
Lamun ibu nyebutkeun ya Allah salametkeun abdi dunia akhirat, salametkeun panon tong popolotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngahina jeung ngaledek batur, ngalengkah tong kana salah. Urusan akhirat Allah nu boga, salamet dibikeun ka urang keur jelema nu di alam dunia na nyalametkeun ieu awak. Pan urang mah ari ngomong hayang salamet, ai bibir ngaledek wae batur, ari panon popolotot wae, ai kana ai ceuli dipake kana gosip, ngalengkah kana salah, boro-boro di akhirat, di dunia ge dicekek batur. Matak melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe, melak goreng jadi goreng, melak hade jadi alam dunia teh tempatna pepelakan, gerak pelakan hade, engke di akhirat panen kahadean. Allah nu merekna ai di akhirat hayang hade di dunia pica capekeun wae mah boro-boro di akhirat, di dunia ge ditonyok batur. Genah pan ceramah teh loba nu ungeuk. Ngarti eueuh. Tuh. Matak nu ngaran hirup, malah lakon hirup hakikat hirup. Tak iya nu rumah tangga hayang naon cing ku ibu teguh, hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Pandai boga sok ngadoakeun geuning sing sakinah, mawadah, warohmah, bari maneh lagi cari nul bati ceurik peuting. Pas ditanyakeun jeung ari ibu kunaon? Pasea cenah jeung salaki, ai kabatur pan bisa sing sakinah, mawadah, warohmah, bari maneh lagi pasea wae, berarti sakinah teh hese. Hayang sakinah mawadah warohmah butuh jawaban. Naon jawabanana? Ibarat bapak hayang beunghar, jawabanana daek usaha. Ibarat ibu hayang pinter, jawabanana daek diajar. Ibarat bapak hayang salamet, jawabanana awak bapak salametkeun bibir tekad ucap jeung lampahna kakara salamet di akhirat bakal terjadi lamun di alam dunia dijawab ayeuna ku urang kabeh. Rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah ternyata butuh jawaban. Naon jawabanana? Sugan karena geulis, lain. Geulis mah relatif. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah deges eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gomelis, 2 cumentil, 3 pak usut, 4 awut-awutan, boga budak 5 budeg-deg awak ngabeukahan, kasur hiji be aku sorangan, salaki nalapo kana tabang dameotan. Sigeung ku salakina gede-gede teuing awak teh kuat ngeunah kieu, punung ibu leos ka kantor desa senam 2 tahun. Nada beres senam talin beuki leutik kalau kebeuki bayuh hiup. Nah, beres senam, goyobot, comro, misro, liliwetan, ongkoh, toong salaki beuki ngabugungan, mikiran hutang urut goyobot. Lamun karena rumah tangga sumberna kagelisan, nah lamun pamajikan geus ruksak urang deuk ingkah gitu. Berarti lain sumber sakinah mawadah eta kagelisan. Da ibu ge kudu bisa gelis lahir gelis batin lah. Sugan kakayaan kabeungharan gedong sigrong mobil mewah sawalega nah teuing nu kitu teu kudu alat bangga. Gedong sigrong mobil mewah sawalega komo adi lancep parebut warisan melebutkeun harta komo nepi ka papaseaan keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun. Bener tuh Bu. Jeung dulur jadi teu akur jeung tetangga parasea marebutkeun harta bana sedengkeun maot kabeh dunya cicing harta ditinggalkeun eta nu dipake alat papaseaan. Karena nahaon pasea kuno kitu murah teuing. Jeung ai milik jeung rizki da ayeuna poe bapa menang 10.000. Rizki ti Allah teh ai bapa hayang 20.000 dibikeun ku Allah 20 ngan ai milikna 10 mah nu 10 bakal jadi panyakit. Matak meuning ge urang mah leutik tapi berkah daripada gede pice capekeun. Bener ya? Tuh. Banungan ku ibu nu ngaran hirup. Berarti lain harta gedong sigrong mobil mewah sawalega anger da jasa nu gede mah nu miskin. Aya nu maot pangheulana si miskin menyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana ngaboehan, aya nu maot pangheulana tahlilan. Maka lamun di lingkungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, mata ulah coba-coba goreng jeung batur. Pejabat butuh ku rakyat, jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Mata kanu jara di pejabat teh sok api-api pepohoan ka rakyat. Sabab sila lain jadi pejabat teh karena dicoblos rakyat, ayeuna rakyat eureun nyoblosna jadi moal. Matakna jara di pejabat teh karena leungeun-leungeun rakyat, matak geus jara di teh suntangan atuh pejabat ka rakyat. Moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Ulah ai keur hayang ulah olok ka imahna coblos abdi ai geus jadi geblus ka alam gaib. Anyao
Nana gerhana ge sarua tong legeg-legeg teuing jadi ustad. Nah, ukur disebut batur ustad. Ustad, kiai, ajengan karek disebut di alam dunia bisa teh dipertanggungjawabkeun ieu kaustadan, kaulamaan, kakiaian di alam akhirat. Sedengkeun hareupeun Allah mah lain gelarna anu dipenta, tapi hareupeun Allah mah gawe tina eta gelar. Maka kuring disebut al-mukarram ustad kiai teh rada mung. Naha sabab kuring apal gawena lain apal jeung butuh gelarna. Nya naon atuh ustad kiai ajengan gawena? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Gerang ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Subang aya nu baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Karek disebut Pak. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dititik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Tah ngana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Tuh geus udon deui. Beuki lila ieu ceramah beuki daroraka. Mun ieu kuring teh dibikeun berarti kuring teh can jadi warisan Nabi. Matak dibawa kana gawena saha manusa nu sanggup. Nabi beak harta dipakai yatim, Nabi beak harta dipakai miskin, Nabi beak harta dipakai nu bingung, Nabi beak harta pakai nyeun masjid. Bumi Nabi 5 kagenep sagajelngeun marolongo teh beneun bapak ge uninga bumi Nabi sakitu bututna. Tapi yatim katulungan, miskin kabela, masjid kajieun. Ayeuna balikeun ka awak bapak, lamun urang boga duit 1 M milih nyeun imah, milih nyeun masjid. Alus. Tanya kuring eta kitu bebengok maneh. Mun kuring boga duit 1 M milih imah milih masjid, har sarua we jeung bapak nyeun imah. Nah, poe ayeuna umat bongan jelema ayeuna ngahargaan ka pangkatna, ngahargaan kana hartana, jelema badegong baung teu balik kalakuan tapi beunghar anger dihargaan, tapi nu miskin anajan alus kalakuan nah bet direret ku juru panon. Weh. Tah, keheul atuh da. Nya. Tong sok beda-beda derajat manusia. Lamun lain bab harta atuh hayang sakinah mawaddah teh kunaon teh? Urang boka sugan ku pelet nyao. Urang mah teu percaya kana kulat pelet teh. Nah, ieu 40 tahun jago pelet hese geuning jodoh. Ku guru ka urang kidul sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosoknya warohani muliakakeun indatullah Syekh Ruju Cahya Fatimah Jalil Kadid bin Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain. Irung aing kuwung-kuwungan terang aing lacemen terangan pipi aing kudu mirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya sarenge baracak anger teu payu lewas ka kalera Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogo hurip sajagat aci sungsang larang berang aci sungsing larang peuting buah holdi aci Allah la ilaha illallah anger teh payu lain ku kulat ku pelet jodoh kunaon atuh kun payakun kodrot irodat ti Gusti matak hirup malah haula wala quwata illa billah teu daya teu upaya Gusti angin anjeun nu ngeresakeun ka jisim abdi matak moal legeg jelema pinter dikersakeun pinter daek dikersakeun daek alus ge dikersakeun alus naon urang dipika sombong ku awak urang. Oh ibu kita baheula mah geulis pan ayeuna mah geus leungit geulisna matak nu geus kolot ulah pati gumelis nah ngewa baheula 30 ka handap gumulis oge pek bae jadi ABG make legging mereketang-tang alus we katempo ku batur teh aduh nepi ka bahono coba ini di legging keneh da molokop atuh da ngaran-ngaran geus kolot geus pikiran akhirat kudu tuh lain kudunya lain ku pelet kunaon atuh rumah tangga sakinah mawaddah teh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin ku paham dina agama matak deketan ustaz setempat deketan ulama setempat deketan kiai setempat tanyakeun kewajiban salaki ka pamajikan pamajikan ka salaki maka bakal nolol tugas masing-masing tah sakinah mawaddah teh lamun cicing dina tugas masing-masing. Naon atuh tugas salaki hiji mere nafaqah lahir jeung batin lahir ku dunia batin ku agama lahiriah imah pageuh baju teu dar seubeuh magara dangdan ta alatna mah gera nyangu ta beasna mah gera shopping tah artosna mah gentos acuk yeuh bajuna mah urang ka imah yeuh imahna jongjon teh Bu
empo ibu-ibu bari ngareat ke bapak-bapak kadarenge gitu. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Tak eta teh tugas bapak-bapak, tugas salaki. Mata rumah tangga jujur Pak, butuh ku harta keur naon eta? Napako lahir ku hartana, imah pageuh, baju weuteuh, dahar seubeuh, ai deun dititah nyangu, ai beas eueuh, narek keusik. Ai dangdan kudu, ai wedak teu dibikeun, nyarek sareng sang kawung. Ai bibir kudu beureum, ai lipstik teu kabedag, narek ditah-tah nyepah. Bapa nu kudu boga modal, mere nafako lahir, dunyana, batin, agama. Pamajikan buat baut jamedad-jamedud, bapak kudu sabar, nama keju kudu sabar. Entong nanya pamajikan kunaon baut, tanyanan awak bapak, aya naon awak bapak nepi ka pamajikan baut ka bapak. Jadi tong nyalahkeun pamajikan dan pamajikan makmum, tah imam teh bapak. Jadi moal aya makmum nu salah, nya imam nu ngaco. Aduh, ya jigana ngeunakeun ibu-ibu ceramah teh. Ngan bapak juga yang balik. Ibu buat baut jamedad-jamedud, bapak ngotek tak awak sorangan. Toong padaringan geus beak beasna, meujeul baut. Toong duit gegelepekan 10.000, meujeul baut. Toong lipstik geus dicokelan ku bilik, meujeul baut. Toong wedak geus dekok tengahna, meujeul baut. Toong kaluar breng nu nagih, meujeul baut. Toong listrik geus nit-nitan, meujeul baut. Jadi bapak sadar deketan atau ibu-ibu nuker baut, cabut duit 3 juta, bikin ke pemajikan. Diberi duit tuker baut, cawelkeun kana gadona, baut. Kumaha ceuk ibu bari ngaleng, lain tak tadi. Salaki jadi solusi ke pemajikan, bongan salaki boga tugas mere nafako lahir jeung batin. Lahir ku dunia, batin ku agama. Tapi sebaliknya ibu, mun geus dijamin kebutuhan lahir, rasakeun kacape salaki, rasakeun karipuh salaki. Ulah ari ibu hayang dimanja dijadikeun ratu, ai kapal majika salaki nganga Firaun. Kudu kumaha ibu ka salaki? Narimakeun. Dibere 100.000, nuhun aa. Ieu mau dibere 50, beng, nah kana nyai. Hayang nyintrek we. Tarimakeun. Da ibu mah makhluk paling ajaib, dibere 100.000, bakal hayam aya. Nah, apaan 100.000? Hayam 50.000, minyak saparapat, tuluy digoreng, tah 100.000 itu jeung bakaka. Kumaha mun 50, hitung we beas 15.000 saleterna, nyesa 35. Belikeun kana hayam jadi nganyuk atuh. Mata rumah tangga ayeuna teh sebenarnya mah mahal. 100.000 teh saletak ada ibunya. Asli saletak Pak. Busina baheula. Da baheula mah atuh tara loba olo-olo salaki pamajikan. Nu penting aya beas baheula. Hayang barang dahar leos we ka sawah aya jonge, jotang, babadotan, pucuk sintrong, belut, nepi keur dahar teh breng we pandoma ti tukang. Tapi jarak jag we hirupna teh. Batak paingan kolot baheula bisa neuneun jeung bisa nuna. Nah, ternyata masumber dahareun teh aya di alam. Apaan budak ayeuna di asongan leunca ge kalah dipake kaleci gini. Sok jang gerak tuang sareng naon mah sareng leunca. Da di tempat ngaran di baledog-baledog. Jadi ada produksi urang mah olo-olo. Mata hakikat kahirupan dina rumah tangga hayang sakinah, mawadah, warohmah, ternyata agama menentukan. Ibu kudu ngarasakeun kacape salaki, balik salaki ti kebon, sambut ku ibuna lawang panto ulah ngablu, teu meunang kaluar ti imah tanpa bareng jeung mahramna. Bapak geuning sumping, rengkuh ieu teh ibu lain kieu wae atuh. Salaki datang teh, cokot leungeuna suntangan, beres suntangan, cokot cai nu tiiskeun bae teu make gula, bikeun ka salaki, bari pupuntenan punten bapana cai teh cai we teu ngage gula, suruput ku salaki katempo amis, ternyata nu amis teh lain gula, nu amis teh budi ibu ka salaki. Beres kitu tungtun ku ibu ka jaman, mangga bili bade ibak, siapkeun odol sabun jeung andukna, beres mandi siapkeun sarung koko jeung kopeahna, kebutkeun sajadah, dekul salaki salat, beres salat ibu kuliwad ka hareup, deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki, hapunten bapana capelung seri putunuh geuning bapa melaan jisim abdi, hampura bapak-bapak ieu ceramah teh jero teuing, naha da ditempo teh ibu-ibu nu eueuh nu kitu.
tak kok mau belah dinya mah kelaka iya gitu. Ngeus barang dahar ngeus seperti itu tuntun ka dapur bapana hahampuraan deui hapunten bapana lain teu hayang ngaparinan tuangan anu super giji jeung segala rupa ngan urang mah rumah sawe rumah tangga laleutik keneh nu aya teh ukur bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki tempo salaki ngahuapna 2 piring segut keneh Pak segede peureup lep isukna dejagjag ternyata nu matak mawa sehat kana awak bapak saha budi pamajikan ka bapak kajen daging hayam jeung gepuk dibikeun aing ngocobrot wae mah usaha leutik ebrang lebok hayang jeung daging wae sero sugan mah eta ka salaki nyebut sero barora hayang dahar nu aya ge ngadon hayang ongkek atuh hayang ngabula kana beungeutna matak anu ngageunahkeun hate salaki adalah budi ibu aya rasiko tarimakeun eueuh tong sok ngowel rumah tangga lain menang batur rumah tangga teu dipaksa rumah tangga teu kapaksa rumah tangga mah celik putih selakeran gumantung 2 nana masing-masing tuh tempo potona aduh kolot namanya menang 2an matak bener Pak salaki wajib mirna pakolahir pamajikan wajib narimakeun sakamampuan gumantung ti salaki hiji 2 lalaki boga kewajiban merena pakobatin agama matak ibu lamun boga permasalahan agama tong waka tanya ka batur tanyakeun ka salaki buah salaki urang ge leuwih ngarti batan batur ieu mah curhat ka mamah dedeh mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroge abi nya burutnya tuh usaha keur naon diomong-omong ka mamah dedeh ulah lalaki ya tanyakeun heula persoalan kehidupan teh kanu jadi salaki ibu buah leuwih pinter batan batur hargaan atuh lalaki urang sabab lalaki urang moal dihargaan ku batur lamun teu dihargaan ku pamajikanan matak agama nu menentukan tah tugas bapak tapalkeun agama toong atuh Kangjeng Nabi mah pernah ngajarkeun agama ka Siti Khadijah dekul pan adan Allahu akbar cek Siti Khadijah ya Rasul adannya urang natepan hayu pernah teu ibu dipangadankeun ku salaki astagfirullahaladzim kuat tarik kata ngajawabna eta teh ngabibirang salaki teh pernah ibu dipangadankeun ku caroge kamari mah kuring ceramah teh rada langgang di Tasik cing teh bapak pernah mangadankeun ka pamajikan abdi iraha basa pamajikan maut rajun daek adan nungguan pamajikan maut tuh padahal itu tetapkan agama teh kewajiban salaki di dunia urang barengeunah di akhirat ge hayang babarengan dengan penuh kagenahan atumun kitu mah babarengan dina ibadah ulah bapak ngadoa hayang soleh pamajikan lalajo dangdut bebeakan bapak beak tengkak ya Allah solehkeun bojo abdi pamajikan keur ngagibeg we luhur panggung datang ka imah teh ngaran si dipengek teh Bu kudu saimbang, kudu sarua lamun boga kahayang sakinah mawaddah teh jawabanana 2 nana salaki wajib mirna pakolahir jeung batin lahir ku duniana batin ku agamana salat bareng da kabayang ku ibu atuh salaki adan pamajikan qomat salaki dekul takbir Allahu akbar pamajikan takbir rukaan sujadan ruku jeung sujud bareng cek salaki mah urang wiridan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar di tukang tepan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar beres kitu dekul bapak ngadoa ku sunah we Pak ya Allah paparin abdi istri solihah kumaha cek ibu ya Allah abdi hoyong caroge soleh ngeunah beren rumah tangga teh nya panganda di tempat teh kina rarayna nu kitu demi Allah teh aya ge salaki mere contoh wiridan di alus-alus subhanallah subhanallah kumaha pamajikan di tukang so ustad teh kitu di dieu Pak kesalahan urang lalaki wajib merenda pakolahir ku dunia jeung ku agama pamajikan pek narimakeun ayeuna tugas ibu idza nadorta ilaiha sarotka direret masket di tempat sono imut lucu ngagelenyu someah darede alus budi hade basa artinya ibu teh kudu resep dandan keur saha eta dandan keur salaki ngan urang mah kurang percaya ayeuna yo mararani make susungeutan di wadah di lipstik hayang nempo di imahna daster merengkel di tukangna atuh kancing warna-warni 15 siki jiga partai cobloseun
nya ini gairah pisan. Kumaha air pangaosan manigi saja. Kumaha air kauleman nepi ka barang dahar ge digegel seno. Pan lipstik sin antal kana kuah. Ye. Cintana ibu kuat ribu eta barang dahar kuat mung antal kana seno lipstik lebar. Halis oge de keluar mah aduh disipat. Coba di imah ngejedi. Keluar disipat, balik ti dieu, lolol kesang, pasea jeung salaki, nah leungit hiji. Silahkan ibu berdangdan sedemikian rupa, tapi hiji keur salaki, lain keur batur. Bener? Pangmurah-murahna awewe atuh da orata katepok ku batur bade batur teu mayar mas kawin. Nu mayaran mas kawin masalaki ibu, mata orat ibu teh hak salaki lain hak kuring. Tak urang menempuh kitu geus teh peureum. Kecuali keur mau motor. Oh sok kateginya peureum nya beunta. Ada sinti kusuk. Idza nadarta ilaiha saratka. Ngan ngadangdanan di dinya lain sakadar dangdan lahirna, tapi ibu ge kudu dangdan jeung batin-batina. Lamun saroge bade kulem bapa, beli bade kulem ayeuna, mak matos tunu. Oh sok nawaran kitu ka salaki. Ari loba duit. Mun keur loba duit mah ayah disirek tidur bareng. Nah, apa geus dikeupulan 2 juta kok. Coba kalau masalah kitu geblek duit. CS di dinya anak kursi jeung tumila. Ulah sok ngaladangan salaki gumantung tina pamere. Lamun ibu ngaladenan salaki gumantung tina pamere, naon bedana jeung nu di jalan anu hanapeun tangkal caringnya. Pan sia teh mah kumaha duit? Kajian aki-aki loba duit diladenan, kajian urang budak ngorak bari kasep kieu aya boga duit leutik mah teh diladangan. Matak idza nadarta ilaiha saratka, direret kudu masket, ditempopi ka sonoeun, imut lucu ngagelenyu, someah dari deh alus budi hade bahasa. Pek bae ibu deu kasem beungeut ka batur mah pek bae, ngan kudu amis budi ka salaki, ulah ai ka batur amis budi, ai ka salaki kasem beungeut. Tong tibalik. 2. Tugas ibu idza amartaha atau akka, di mana dititah wajib patuh. Mah pangyanakeun cai goat ibu kajen keur tunu kudu buringas. Istri solihah mah istri soleh keur tunu dititah ngadak-ngadak buringas. Punten abdi keur ngomongkeun istri soleh lain keur ngomongkeun ibu. Istri soleh mah keur tunu dititah, mah pangyanakeun cai keur tunu dititah ngadak-ngadak buringas. Nah istri soleh itu tahu di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan. Idza amartaha atau atka, di mana dititah wajib patuh. Ya udah kumaha mah ka mana? Nya sare atuh. Geus 10:30 lain ngebecos we kana TV dek naon? Lain bapak pangnunjukeun kopi kokot ku sorangan. Leos ka kamar, geblugun kamar, pantok kamar, kusek sare, tutupan ku simut. Ongkos sare tapi dada hurung. Si oreng nyong HP. Kur ngomongkeun salaki wean jeung tatangga. Tong sok kitu. Idza amartaha atau atka, di mana dititah wajib patuh. Tapi bapak oge ulah dopan maneh boga surga, tong sok tutah-titah pamajikan, lamun pamajikan kerepot. Pamajikan dicai keur nyeusuh, budak digemol, mah kadenge ceramah penting. Wajib patuh ka salaki, pangnyeunkeun kopi. Budak digemol, inu pamajikan keur nyeusuh, leos ka dapur nyeuh kopi tong terang da amek. Malahan mah bibirna ge sobrot kitu da Belanda mah ngajajah wae. Ai teh kecerot teh geuning polo budak kana kopi. Kocek we ku ibu teh. Tah bapak kopi teh. Suruput-suruput. Mah naha pangset, kopi anyar. Idza amartaha atau akka, di mana dititah wajib patuh. Kasaha ibu? Kasalaki. Da ibu bawa ai rumah tangga lain bobogohan atuh. Bobogohan mah keur apel ge jiga nu heueuh nya. Mun salaki datang ka imah awewe geuning. Wah, kajian lalaki teh geblek duit ditawaran. Bade ngarokok. Belenyong meuli rokok bari poek bari jauh. Bade kopi, belenyong meuli kopi. Tinyuh belenyong ninyuh. Korek opat balikan ka warung Pak. Lu atlet ke sangoprot sedikit di dieu mah panas Pak. Kumaha ceuk pisalakieun? Kamu ridho disuruh ridho banget. Pret. Tah geus karolot kieu geus. Mah pangnyeunkeun kopi, kokon ku sorangan. Mah rokok, lempang ku sorangan.
mah pangnyukeun korek ngamuk wae matak rumah tangga lain bobogohan mah isuk-isuk loba ditanya kamu udah makan belum kumaha budak AWWI kamu perhatian banget kirim beas udin lain loba nanya penting kamu udah tidur belum cek urang matak ngajawab gimana acannya nah cinta jadi boloho cek tau Tajong kamu sakit kumaha budak awewena iya kamu perhatian banget sama aku coba nunggu sekolah kieu jatuh Tajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleuk atuh lamun ukur bobogohan kaundangan pageye-geyena coba geus kolot kieu sidik salaki teh geus rada lempoy kumaha cek ieu tuturkan borong anu milu di ariweuh bawa motor butut bari mogok dorong kuduaan keur bobogohan cur hujan nyebutna Indiaan coba geus kolot kieu dibonceng kana motor butut kumaha cek ibu ganti cek ieu motor teh aya beda Pak matak hakikat rumah tangga singkarwat bakal bijil halangan rintangan godaan jeung cobaan idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh matak simpul kolot baheula mere simpul rumah tangga teh ibarat permen permen rasana manis asam asin rame rasanya nano tah rumah tangga teh keneng moal amis seumur-umur moal pahit seumur-umur moal pahit seumur-umur pahit peuheur lada hasem rumah tangga bakal karampa nah kan kuring apa ieu korbanah di mana amis rumah tangga mimiti mitoha ge kajen minantu teu usaha gratuan kajen teu usaha ai 7 tahun minantu teu usaha mah pusing kana hulu malan mah hayam datang tepat langsung jisiniran bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun minantu mata isukna teh hayam teh leungit dicekek ku minantuna mata keukeuh Pak rumah tangga teh sok bungahkeun bahagiakeun pamajikan seperti urang hayang ngabahagiakeun ka inung jeung bapak urang Bu idza amartaha atau atka pahit peuheur lada hasem rumah tangga bakal karampak kusararea matak sing kuat parahuna jadi di sapinata fa innal bakhra amikun sing kuat parahu anjeun saestuna rumah tangga ibarat lautan anu lega bari jero sing karuat mental matak rumus rumah tangga madina ijab kabul tarima abdi nikah ka putri tegas bapa nuastana neng titik-titik kalayan ngange mas kawin ku seperangkat alat gacong dibayar kontan tarima didinya lain dek narimakeun geulis na wungkul lain dek narimakeun hebat na wungkul lain dek narima patuh na wungkul kagoreng patutan pamajikan ge wajib ditarimakeun ku salaki maka judul lagi khobiltu saya terima nikahnya lain dek narimakeun lahir na wungkul batin lagi tarimakeun lain dek narimakeun alus na wungkul kagoreng patutan pamajikan ge tarimakeun nah dan bapa oh nyata pamajikan embang mah bawel bae genah we bukan bawel teu kudu boga radio atau boga TV toel we bujur tememeng anggap keur laju film drakor Korea daripada dibere nu pego Pak coba gebag pamajikan pego ada bingung ngomong untuk ibu nu bawel tuluikeun ngan bapa nu kudu kuat aya hikmah di balik eta sabab ari Allah mah nyalametkeun jelema lain ku cara manusia Pak ku cara Allah ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tarimakeun eta teh Allah deuk mere nu leuwih nu beunghar bari kasep babari salingkuhna begung awak teh nah salingkuh wae nu kasep bari beunghar mah coba nu petot ditawaran ge bapak beli bari salingkuh moal nah teu payu inilah Allah deuk nyalametkeun manusia ku cara Allah pernah ibu piknik mayar 1 juta geus barang nyieun uras nyieun segala rupa ibu teh capek ngagoler dina kursi ngadon kerek atuh ditinggalkeun ku tetangga amak ibu kumaha ngomong supir rada gelo tetangga ge teu alecreug aya duitan dicokot aya aing teu dibawa amak gep diukna kursi jam 8 beurang aya berita bus dari Subang ti Kusruk kabehanana maot kabeh eudeuh amak ibu kudu amak pan tadi ge amak cara Allah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia tapi cara Allah nyalametkeun manusia ku dibere kecewa hirup talamun urang kecewa ngeus cara Allah deuk nyalametkeun bapak bener katilu
hafidhatka malika wa nafsi, sing bisa ngajaga ngariksa diri keluarga kehormatan, temenang keluar ti imah tanpa izin ti salaki, temenang ngasupkeun lalaki tanpa izin ti salaki. Tah ieu keur kaum ibu murah heser kumaha mun ustad senang datangna deuk naon ustad datang ka imah batur bari eueuh salaki ya. Eueuh merek ustad, eueuh merek ulama, eueuh merek hades, eueuh merek camat, teu meunang ngasupkeun lalaki tanpa izin ti salaki. Kajeun camat, kajeun kades, kajeun ustad, sarua garablog nafsu. Awios da ustad nana, yey. Komo urang atuh. Nya. Nenek-nenek geus mani anu kahana kaluhur diantep bae da geus kolot, kuring mung neuleuh da aki-aki mah aduh alus keneh. Temenang ya, hafidhatka malika wa nafsi, sing bisa ngajaga ngariksa diri jeung keluarga tina kahormatan. Gera jaga patuangan salaki tina lapar, gera jaga panon salaki tina tetempuan ka awewe sejen, gera jaga ceuli salaki tina ngadenge gosip anu teu baleg. Saha eta kawajiban ibu? Jaga patuangan tina lapar. Bagian ibu atuh nyadiakeun dahareun, bagian bapak nyadiakeun alat keur dahar. Jaga panon tina tetempuan ka awewe sejen, omat ulah galak timuru. Mun lalaki yo resep ka awewe sejen rokna pondok kaluhur yukeun sibuk di beureuman kieu geuning. Lalaki mah BN teh beuki neuleuh. Kieu we ka awewe sejen, ibu tong amak angur toel, ayah resep ka ditu. Urang sebagai lalaki Pak Ungeuk resep namprak ibu kadiekeun yah duit 2 juta. Deuk naon? Deuk meuli rok jiga itu, baju jiga itu, buuk hayang jiga itu. Dar ibu teh buuk di beureuman jiga itu, rok ponok jiga itu, kaluhur jiga itu, bujal ke tempat tempo, cicing ibu di kamar. Insya Allah salah kita nyeluduk jiga domba Garut. Nyieun solusi atuh. Kumaha lamun salaki resep joget dina dangdut, ngeus tong pasea. Salaki joget luhur dangdut, ber di paseaan sia ka arti 100 ka aing 5.000. Ibu teh ngabibirang batur ragrag talak geus pasti, jadi rana geus pasti, budak jadi korban. Mikir ibu daripada kudu make nafsu amarah, salaki joget naik jeung ibu ka mana bade joget, sok jeung aing, jeung artis teu meunang antel, sok jeung aing disengekeun sakalian. Dor salaki ngamplang. Tuh tempo keprok nu sok joget. Kumaha ceuk tetangga salakina gelo pamajikanna edan persetan rumah tangga urang diomongkeun batur. Naha batur moal ngarasakeun naon nu dirasa ku awak urang. Bener. Nah makanya kudu ngalibatkeun omongan batur bae. Kumaha lamun salaki resep nguseup. Da ibu mah tuh ai kana nguseup nyarekan ka salaki teh nguseup wae ari meunang lauk dar digoreng bari dijual ongkoh. Kudu kumaha tuluy salaki resep nguseup tuturkeun. Pak ka mana? Nguseup tuturkeun. Ngiring panggieunkeun eupana jejer jeung alus. Dar we nguseup nepi 3 subuh mah. Kajeun digegel reungit. Kumaha ceuk salaki tong nguseup wae. Kumaha ceuk pamajikan maneh eureun urang eureun. Ngalamun maneh teu eureun tingali isuk ku aing mah balong batur di useupan. Tong joget wae maneh eureun kuring eureun. Ngalamun maneh teu eureun tingali isuk musik deuk ngamplang di jalan. Solusi hirup Pak. Mata rumah tangga tong sok ngalibatkeun batur, tong sok ngalibatkeun dulur, tong ngalibatkeun pendapat sararea. Mending ge silih ajeunna duanana salaki jeung pamajikan, pamajikan jeung salaki, terjadilah sakinah, mawadah, warahmah. Hebat. Kaopat hayang rumah tangga teh sobirin, sing salabar. Da kahirupan mah antara aya jeung eueuh, keur aya keur eueuh. Kajian jelema beunghar keur eueuh mah eueuh we. Taena kuring yo poe ayeuna apa ceramah nepi ka 2027 mah alhamdulillah keur aya. Teuing ke 2028 teh nya. Ieu teh tukang son ulah sombong teuing ayeuna loba nu nabeuh tungguan bulan Sapar da eueuh atuh hajat teh. Mata kirup mah antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh. Pemajikan urang mah ikur aya oh gila itu dibere duit 5 juta nepi ka seuri ge dinyanyikeun hahaha. Ai pelebah dibere mah 2 juta jadi nyindiran hihihi. Nah i pelebah teh dibere pisan jebleh hareupeun habu. Nah di bapak irha kawin jeung kuntilanak atuh. Tong
tong gitu ibu dek gede dek letik pamer salaki tarimakeun ulah dikit-dikit janda anger geus jadi randa mah beukeun lagi juga angkot eueuh penumpang tong sok kitu tarimakeun kana pamer salaki dek letik atawa dek gede jaga kehormatan salaki tampa ku ibu bari kalayan hate anu penuh penghormatan kanu jadi caroge urang sobirin sing salabar sodikin sing jalujur nah kikieuan teh ieu nu ngaran anak ukur bisa mawa lalaki ukur bisa mawa awewe kolot mah lengah ulang dulur di ulem saha euy nu keur boga duit nah si keneng geus mawa lalaki atuh di pihak lalaki geus sarua saha euy dulurna nu keur boga duit nah si sujang geus mawa awewe budak nama enjoy we pak breng ka pangandaran breng ka ditu breng ka dieu kolot mah kuat ngebul tina sirahna mikiran hajat ki ratusan juta sound system geus sabarahaeun geus sok eta kursi eta teh 2500 hiji mustami mangeunah gek diuk teu mikir mayar aya hiburan tuh hiburan geus sabaraha jutaan dalam mun dihitung penting geus lieur atuh background di kieu-kieu ieu teh kudu 10 juta background kieu padahal cek urang ku terpal we atuh panggung rijing segala besi aduh ieu teh di Bandung mah mahal bapak 7 juta mah kudu we panggung ngungkul sound system bayareun kursi bayareun background bayareun kasut ngadatangkeun na gerhana ge aduh ngemplong atuh nuhun ridho kolot melaan anak saha nu teu ridho kajeun beak harta kajeun beak banda bahkan nyawa ditanamkeun ka nu ngaran anak ngan nu ngaran anak sing gableg pikir geura balikeun lain hartana geura balikeun lain bandana geura balikeun jasa kolot eta kuruntut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak aralus rumah tangga kolot mah beak harta beak banda gede hutang teu jadi urusan nu penting nu anak rumah tangga teu awut-awutan bener. Matak tebus kumane keneng ka kolot teh. Lain ieu mah geus boga anak, geus boga pemajikan, manehna gawe anak pikeun ka ninina. Aduh. Iraha deuk senangna eta kolot. Cicing ah tong saliniran. Ibu digawe salakina digawe borosot boga budak dititipkeun ka inungna dititipkeun ka bapana bae we kustada inung bapa urang marido jelas inung bapa ridho dan menyerep diasuh ku saha ngan aya nu teu ridho saha aloh kajeun rezeki roba kajeun harta aya kajeun gedong sigrong kajeun mobil mewah mobil moal ngeunah ditumpakan sawah moal ngeunah dipelakan imah moal ngeunah dicicingan nah aya hate kolot anu nyeri nah ti leuleutik ku urang dijajah nah urang geus kawin rek haben-habenan incu dibikeun ka kolot aduh keuner euy arungeup euy kolot urang teh paparihan mah keleutik ku urang diriweuhkeun cing atuh geus kolot mah urang geus boga anak geus boga pamajikan tong sok diseret-seret ka susah teh ka kolot bere ka senang eta kolot naha ridallahu fi ridho walidain wa sutullahi positil walidain ridho Allah gumantung ridho inum bapa murka Allah gumantung murkana inum bapa paingan teu baraleg rumah tangga aya hate kolot anu nyeri dijajah ku ngaran anakna weh aduh ungek ya ya mau oh tak darengkeun sandarengkeun tuh sing alus ka inung bapa nah kikian teh modal saha modal kolot lain modal anak matak birrul walidain sing hade ka inung sing hade kanu jadi bapa urang teh rumasa ti keur leutik ngajengkelkeun isat gede ngeselkeun geus boga jodoh ya kadang-kadang ngalieureun nepungan ka kolot lamun aya pangabutuh geus bubar mah pangabutuh tara nepungan deui ka kolot mumpang mumpung inung aya bapa aya poe ayeuna pek sugemakeun tanya ka hayangna naon karesepna nalika anak ngajamin kolot maka Allah nu bakal ngajamin anakna nalika anak nyenangkeun kolot maka Allah nu bakal nyenangkeun anakna lamun ibu hayang senang na rumah tangga geura senangkeun kolot urang maka Allah nu ngadatangkeun kasenangan rek senang kumaha kolot kasigeung ku omonganna boga rezeki tara mereka kolot aya baju anu alus tara dibikeun ka kolot urang mapan ngeunah-ngeunah tiung aralus baju alus kolot bawa sapotong gitu kabeuli urang mengeunah-ngeunah barang dahar anu ngeunah bawa kolot mah anyu ka hutang urang mah cicing di gedong sigrung anu mewah bawa kolot mah nyurucut cai panona lantaran ngeclak hujan teu kasaatan teu dibenerkeun kentengna geura balik pipikiran urang hakikatna surga al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu goreng patut ka inung bapa ibadah naon bakal ditampah ku Allah can
duk kabeh ge bakal ditolak sabab aya indung bapa nyeri hate ku bibir nu ngaran anak. Otak bubar teh dieu wayahna ibu gara datangan indung bapa baheula urang keur leutik minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon ku teu boga. Ayeuna urang geus boga duit hayang mere duit ka kolot. Nah ibu beceurik kunaon make jeung ceurik kolotna geus ruku padung rap ku lemah katurban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur duit gepokan deuk dibikeun ka kolot tapi kolotna geus dikubur juk grabikeun rek dibikeun ka mana deuk ditempukeun jajan-jajan ka mana keukeuh Pak mending ayeuna mungpang meumpeng keur aya kolot keur aya sugemakeun ka hayangna naon karasepna jamin ku bapa moal beak sarorog sawah moal. Urang baheula keur leutik diratukeun jeung dirajakeun ayeuna geus rada meujeuh urang geus karlot nganggap ratu nganggap raja kanu jadi indung jeung bapa. Bener sabenerna sawarga ku Allah dibikeun komo rumah tangga sakinah mawadah warohmah tuh di dunya dengan catatan hiji sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapa. Wayahna bubar teh dia teh. Kedua, lamun ibu hayang diterima ibadah mah alus ka indung bapa. Kedua, hayang diterima amal ibadah ibu jeung bapa. Eueuh deui naon eta? Pamajikan alus ka salaki. Matak ibu bisi hohoak eureun. Balik ti dieu geuwat tanggep salaki aya. Ceuk salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay. Tobat. Paling kuat 2 poe teh. Ka ditu nu anggar kitu ngarewas deui. Katilu hayang diterima ibadah hayang alus rumah tangga hayang sagala-gala senang mah alus ka indung bapa alus ka salaki takatilu alus ka dulur. Lamun bapa boga budak 3 kuring yakin nu hiji bakal beunghar nu 2 bakal ragrag kitu kahirupan alam dunya mah Pak. Mun bapa boga budak 5 mungkin 2 nu beunghar 3 nu sangsara. Bapa geroan budak 5 ka dieu jang ka dieu maneh beunghar tuh dulur maneh sangsara ulah wakan nyumbang ka Bandung tong ka nyumbang ka Jakarta tong ka nyumbang ka Aceh. Nah aya hak maneh kudu nyumbang ka dulur maneh ulah nyumbang kanu jauh dibikeun ai dulur maneh teu dahar ngap-ngapan di arantep. Dulur kudu akur jeung dulur kolot anu kudu seperti kitu teh. Bener asli ari ibu. Da perasaan ibu ge nempo anak rumah tangga loba ka keung budak sakola keung sieun teu naik geus naik keung sieun teu lulus geus lulus keung geus kaluar sieun teu boga gawe geus boga gawe keung sieun teu boga jodoh geus boga jodoh keung sieun teu baleg geus baleg keung sieun teu boga anak geus boga anak keung sieun teu kajajanan. Kolot mikir ka anak nepi ka teu tamat-tamat. Nah, ari anak tamat mikirna sanggeus boga anak boga pamajikan eureun mikiran kolot. Bener teu, Pak? Kolot mah mikiran anak teu eureun-eureun, geus boga pamajikan di pikiran imahna, geus boga pamajikan di pikiran usahana, geus boga pamajikan di pikiran jajan incuna. Tapi anak Pak boga anak boga pamajikan eureun mikiran kolotna. Bener. Paingan atuh urang teh rumah tangga rada deuk awut-awutan teh. Si horeng si mana horeng aya nu dirempah. Matak sing hade ka indung bapa, sing hade ka salaki, sing hade jeung dulur. Ieu rumah tangga nu bakal jadi kaalusan. Matak hakikat nu ngaran kahirupan sakinah mawadah warahmah taong dina ayat Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadata warahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yattafakkarun. Sakinah mawadah warahmah bahasa anu tadi salaki pasalaki kudu nembongkeun tugas sebagai salaki merena pakoh lahir ku dunyana merena pakoh batin ku agamana. Tugas ibu dan segar kebekeur melaan salaki ngagugu kanu jadi salaki turut tumut kanu jadi salaki jaga kahormatan salaki dina bidang bab harta jeung banana gera jaga gera riksa kahormatan salaki tong pernah kaluar ti imah tanpa bareng jeung salaki teu meunang asukeun lalaki tanpa izin ti salaki. Nu kaopat sing hade ka indung bapa proses sakinah mawadah teh alus ka kolot maka kolot ngadoakeun sing alus oge ka salaki sing alus oge jeung dulur kakara surga dunya surga akhirat surga dunya sakinah mawadah surga akhirat bagian Allah bae. Bener ibu. Ibu tim goreng naik 6:30 ayeuna jam 10 lumayan sajam 20 menit
dai pangajian matong hebel-hebel teuing daripada nepi ka subuh aya salat subuh kabareurangan. Ari kieu mah simpel we urang teh nu penting masa eutik tapi mahi malahan masing patri. Ibu sing sarehat, bapak sing sarehat, para alim ulama ustad kiai ajengan di ieu tempat sing barokah elmuna, sing panjang yuswana, doakeun oge ieu barudak nu ngarumah tangga da sidik anyaran, sing sakinah mawadah warohmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura nu kateda. Luhur sawur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.